di lokasinya itu gitu. Kabayan. Bulan bah, ayo naon bah? Gerang ngalakeong kayak itu. Mana ri abah? Di pasar. Ya di sawah atau jangkar kehe. Oh muhun atuh. Kabayan, ulah poho. Ngalakeong na cing loba. Si abah ya wae ya ieu titah ngalakeong. Sia hoya kieu mah kieu mah geus sare keneh. Mana kabayan? Kemana nyolong wae? Dak si abah euy ngalakeong. Oh tuh di sawah lebak loba. Muhun atuh mah. Di dieu euy loba-loba mah. Pasti gerombang gede. Mana kabayan yang cacing orang yang ditincak gitu. Ah, tuh jangan itu aja jalanin, paling teteh jalan. Mana numpang teh make mata atuh. Ya salah tuh. Numpang make suku. Make suku mah moal bener atuh. Halus wah, bisa ka kolot. Mana keong di cing di loba. Ini wuhan kieu. Iku aing lu. Tah geuning aya keong teh hiji euy. Alah. Tuh lila-lila teuing eta si kabayan teh ngalakeong nyimpang karanda gitu. Kunaon maneh Ramo? Cigah nu capek kitu. Sian diudag ke si kabayan Mang Lili. Naon tuh si kabayan? Cing caritakeun di dieu, dieu puru di dieu. Ini ngerak terang juga ieu mah. Uing teh dek nus. Cacing uing teh ditinjak ke si kabayan, uing teh amak ke si kabayan teh. Kata si kabayan ngamak ke urang. Uing teh rek dibaledog ke si kabayan teh. Uing teh langsung lompat. Rek ngajago rupana budak teh eta teh. Cing mah kaguan di dieu. Rek neang si kabayan. Mana udah gitu. Capek gue. Karena Mang Lili ini memang udah si kabayan. Ini mah dek cicing we dek kareureun capek. Kabayan, udah dulu. Urget. Naon, Mang? Berendulah ya teh, ieu urusan can beres. Urusan naon ieu teh? Si Ramo. Apa urusan dewek, ulah sok ikut campur si lain. Eta teh budak letik kira-kira di baledog geus ya. Rek ngejak gelut maneh ka dewek. Hayu. Rek make tangan kosong teh rek make bedog.
Unek make bedog urang rek mawa heula ka ieu mah. Teu jago euy make nu kitu mah. Geus we tangan kosong. Sok da urang mah wani euy rasa wagakan kejo. Sok rasa jurus naon? Ayo jurus ajul gedang yeuh. Jurus entep senok. Ampun Mang, ampun. Awas mun sakali-kali deui sia. Ya Mang, ampun Mang, ampun. Aduh, aing tadi salah jurus euy kakak make jurus ajul gedang. Aing jadi welet aing. Aing mah eleh ku si Mang Lili. Baik da geus menang keong. Pisan kasadayana kata TV kampung. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya guys. Subrek mah gratis, kuotana mayar. Nona Nena. Wingle. Di pasar. Nyari